Kehidupan ibarat kata mah di dalam kesedihan ya, ibarat kata mah ya duit gitar dijual. Kudu nengan duit ka mana ya aing ya. Ripuh ieu ibarat kata mah ieu. Apa aing kudu nengan duit gitu. Jaman ibarat kata mah nya. Ibarat kata pucuk dicinta ulah pun tiba. Anjir didinya. Teu salah ya teh. Naon? Didinya? Entulah. Nah, kesang ini. Asa ku balaga cek aing euy. Kenapa? Atuh ngoret-ngoret bae meni kacamata. Si Rining kalau kita lagi banyak duit. Banyak duit. Kebetulan iya. Kebetulan naon? Dunia ini ibarat kata lagi terpuruk. Ya, terus apa urusannya? Anda sebagai the best friend aing satu-satunya ibarat kata mah ya. Wah, jauh. Aing mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Mendesak? Yes. Pasti teh boga duit. Ugal poe gitu bae. Atuh kan dirinya teh kudu memaklumi atuh. Hampura bae emang poe mah. Mau dibere. Atuh gitu-gitu teh. Ini teh aing teh dulur. Dulur sih dulur, tapi dulur duit mah gua dulurna. Wayahna gitu atuh da dirinya teh ya pangabutuh saja mah anggar sok ka aing. Raman kena didinya daripada aing mah. Atuh tinimbang kamari hungkul. Kamari jeung kamarina. Oh, pan aing na keur teu usaha bulan-bulan ayeuna. Lah, di bulan tahun kamari gitu usaha-usaha gawean luntang lantung. Ulah sok kalah ngajejeleh atuh. Udah kenyataan wa. Erek mah dirinya teh sebagai dulur aing hiji-hijina kudu nama mere solusi. Solusi. Morot. Aing. Anda mau solusi? Yes. Ya gampang lah. Daripada aing ini balik gawe capek. Paman kokoret. Atuh teh dan kaing tadi gawe kanu jadi lancet kaing teh. Minjem duit wae meni kudu sagala perhitungan aing di ngoret. Moal nginjem wa. Geus nginjem buru-buru. Uang gawe di dia ngoret nanti dibere duit. Buru atuh ka bina teuing nginjem. Eueuh. Biasaan nginjem bari jeung karamayar. Serius aing mau dibere? Ya moal lah, enggak poe hayu nginjeman duit. Sungguh terlalu. Bina teuing dinya mah. Yahna, Poe kalancet kaing teh kopek teh dinya. Lancek enggak poe mentaan duit. Teuing. Gawe embung. Duit hayang. Beun hayang nyaho aing. Goblok adi hiji-hijina. Da manehna mah apal aing boga duit, manehna mah ada gawe. Kena aing teu gawe, tini mah nginjem duit tunggul nyelang. Kata dibere, rungsingna aing. Aduh. Anjir, aku bayar pare aing jadi kieu. Aduh, aing geus gagal panen ieu mah. Aing kumaha atuh ieu? Tah rebah kieu. Pare teh. Aing mah panen atuh bener kieu mah beak deui modal teh geus juta-juta aing. Aduh. Kumaha madang. Ya Kopet. Nah itu si Taslim keur naon deh luah leweh gitu. Aing ada yang ide yang sangat brilian ya. Nah keur naon teh hideung saserian sorangan. Seserian kumaha nyo teu mewek aja. Kade. Kumaha? Ya, pan aing teh bieu papangi jeung Bangson. Pan aing teh boga duit di Bangson 200.000. Heeh. Bangson eta adi aing. Aing ku aing dengekeun heula aing nyungur. Sok naon? Pare mah ada teh kada rebah ge da baru kumaha ieu. Bina-bina teuing dengekeun heula aing ngobrol. Kumaha? Dia aing teh papangi jeung Bangson. Kan aing teh boga duit di aing teh 200.000. Hari bieu ditagih teh ku aing manehna di imah tinggaleun. Cenah lamun papanggih atuh jeung Mang Olis cenah sok we nginjem heula ka Mang Olis cenah ke. Mang Olis ka adi urang cokot ka Bangsona. Itu Bener eta teh. kumaha ieu didinya? Lain bisi saukur pengibulan gitu. Lain rusak 200.000. Ayeuna urang kerusuhan ieu teh butuh duit pisan. Sumpah. Asli, sok buru. Aing udah ongkos si Bangson teh.
200.000. 200. Buru atuh. Kok aing Kabina-bina teuing mulai dihitung ada 2 lembar. Dilakeun pisan. sakitu-kituna eta urang rek meuli beas ieu pare teu waras. Tuh pan ieu mah lain nginjam urang mah nyelangan hungkul di dinya mah. Ayeuna duit 200.000 ieu cokot ka Bangson ka imahna pan. Imah di dinya mah deket jeung Bangson. Urang mah jauh di ditu. Itu tah maksud urang mah. Jung cokot ieu urang tampilannya. Ulah bohong ya. Nah, bohong kumaha tinggal pentak ka Bangson ka ditu. Heuh. Nonya. Aya wae aing keur kieu keur kasusahan teh aya di nu nginjem duit aya teh dibere aing teh teu da kasih Bangson teh. Aing sok kararago aing sok. Aing kumaha tuh ieu teh? Kumaha we akalna mah? Mengibulin dulur anu medit. Jual ku aing ngaranna. Kan aing menang duit. Bohongan we ka aing, adi aing teu bade nginjem duit. Pan adi kieu mah lancar.